edisi neangan tanaman ka Gunung Engang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara poe ayeuna urang arek neangan tanaman ieu barudak ka Gunung Engang. Urang ayeuna ka Gunung Engang teu sorangan tapi duaan biasa jeung setelan si Sarmang teh. Aduh euy. Yo mau motor ku si Sarmang, aduh sebenarnya mah ya hate urang dag dikduk sarwe sugan mah euy da ieu teh sieun aing ngesen sagala dirumpak di jalan. Ahai. Tokong si Lila urang geus arek nepi ya ka Gunung Engang, urang turun di dieu mah paur euy jalanna taneuh pisan di dieu mah anjir komo lamun hujan teu kabayang jiga kumaha nya euy duh. Terus orang di dia ningali saung meni endah pisannya eta saung euy lamun pake ngaliwat tawan naon we nya nginep euy. Terus orang di dia lempang we dina jalan satapak geuning aya laguna mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab arek neangan duit. Ahai jeung ieu tapi da suasana teh di dieu meni ngeunah pisan meni sararejuk di dieu mah euy adem buhan di pegunungan jauh dari kebisingan deh. Cuma minusna mah di dieu teh eueuh sinyal ampun aduh euy. Tokong si Lila urang geus nepi ya ka tempat anu dituju tah si Sarmang mah geus miheulaan da tadi dina motor aduh aing mah euy. Iya padahal mah si Sarmang teh kurang teu diajakan euy tapi hayo we ngingintil da sebenarnya mah si Sarmang teh kade teh ada maunya sebenarnya mah. Padahal mah dibawana teh berat eta si Sarmang euy geus mah berat dosa berat ku awak deh ampun. Ahai. Jeung teuing ku naon ya si Sarmang unggal urang ka Gunung Engang hayo we hayang milu cenah teu kuat pokona mah hayang diajak we cenah kumaha ngeeng cenah mun ka Gunung Engang teh. Duka pedah di Gunung Engang teh ada cewek sebenarnya mah ada cewek satu hek cantik di cewekna teh. Ahai. Heguen si Sarmang teh hayang we mimilu jeung urang. Aduh aing mah balik ieu mah euy. Engke mah kahareup-hareup mah kudu rada di lengotan ya si Sarmang. Ana berat mah mawana si Sarmang teh ampun aing mah dah. Tokong si Lila ieu urang geus meunang tanaman tingali garam ni loba kieu nya ieu teh ngaranna teh Ki Aksara barudak bisi teu apal nya. Baheula mah eta tanaman eta kumahalna euy aya nama kurs 1000. Tah lamun ieu mah ngaranna teh comrang beureum barudak bisi teu apal nya. Eta comrang beureum nu kieu teh tukajang obat tukajang lodeheun euy urang teu pati apal euy ku sajual-jualna we. Terus orang di dia meuli kumpai tah nu kieu teh kumpai barudak bisi teu apal nya loba di gunung lah. Aduh euy alhamdulillah aya nu order tadi rada loba. Bisi baraya boga ieu di imah nu kieu arek dijual beulah ku urang dibeli nya tapi murah da urang yang murah di dia meuli kur 20 ribuan sakitu teh. Ahai. Tah tempo hasilna meuni loba eta jeung utak-itek di Mang Boeng teu balik. Video poe ayeuna kur sakieu wae heula nya bisi bararosen euy ku video urang yuk assalamualaikum bye.